Cik, 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 cik. Cik, cik, cik. Cik. Cik lo, cik. Teka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mang aang misalnya dina denget saha nepi ngalus saja Nek kumaha tuh itu cenah kita. ala Gusti. Lain tadinya persiapan teh eta tadi ka mana wae jang. Nah gitu aiman cenah aduh. Beresnya. Ya dulur teh ya. Serta acana paling kurang tuh manggung pak magaran mang aangnya urang urang nganokeun heula kanggo panitia tos masian olokan nganggo sipur patarakan jang. Aturkeun nuhun pisan tos maparin waktos kitu lah. Leres. Disebat antara makau bang ya nyobian leresnya mohon paling saja nasim kuring mintonkeun kanu kapayuna teh hilap ka Bapak RT Bapak RW sumohon hatur nuhun palingnya maang beli bare aya sapatah dua patah wata beli balik ngesakeun nyarios. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haturan wilujeng tepang kasadaya wargi-wargi RT 2 RT hiji panginten RW hiji Beres. Dina kasempatan ayeuna sim kuring selaku warga nya disebutna warga Indonesia lah. Tah gitunya. Banget ayeuna teh sanes bade mintonkeun katiasa saleresna mah. Mun kajurungku nya bangga lah peupeureuan saur sepuh teh mah. Berjuang perang teh urang teh nya atuh ngalah teh dina rangka HUT RI anu ka dalawan dulu. Alhamdulillah. Kita deh sim kuring sabarang kancang ngaturkeun leuweung nuhun ka murang kali kadang karuna nya panitia kita atuh mamparin waktos kangge nya ngiring-ngiring cikebung dabung tumalapung dina rarangka
ulang tahun RI nu ke-80 ayeuna ieu. Oke, kasadayana warga-warga hapunten pisan panunuhun. Bilih paketok, bilih kayak tina tepakna, tina ketokna pakai truk, haleangna sumang atuh kawina alembing geuning atuh da. Tantos age sanes ahli tina ukara. Kitu. Da maksanaan mintonkan sanes mintonkan katiasa ieu mah mung sejak iri ariah kitu tah paimah mohon cekap mangalah sakitu hatur nuhun kasadana. Kela eta senal lalaan menang ngepel. Kotor. Gusti nu agung. Asli kita di laan senal mangaan laan lebar panitia ke penyanyi palingnya urang teh kudu ngagu ka senior. Pangeter pan paiman anjeunana tadi nu ngamparkeun anak cik. Oh lain singna tuh. Nu mau ieu. Teh hilap ngahaturkeun nuhun kanggo ka bos SJM anu pendukung nanya urang teh petot-petot teh hilap ka. Aya ka dieu aya. Aya urang teh moal atuh disawer nya. Susugangan aya Dua Haji Ika, Dua Haji Nining aya, regreg lah. Sok urang ngabeukeun heula bupati simkuring saparakan sa. Kumaha deui teu acan abdi teh kalangkung punten pisan ngaturkeun nuhun ya karengrengan anu tos kersa ngiringi lah. Leres ti urang karikeun prakatino anu pisan. Hayu Mang Aang batu nyangkong di kana wakos kumargi wakos PTTM sareng dangdut senanya urang teh urang pitongkeun heula di simkuring aya bubuka paling aya kidung pangrajah aka punten pangetakeunnya sakedapan. Cek. Cik Cik Tehilap kanggo ka aurah karuhun anu di dieu aya sebenarnya bilih kasebat kasabit ku simkuring urang kawitan wae. Nadaku sampurasun kasangasi ning dedemit baraha duru Mogi lahir dan ki singa sami araraya urang rumpak papagong agama jederi gama kuduk kadeje sasama gunakeun anu mangpaat orang dieun balager aya dina karidoan ari sangkan menang kabagjaan ari dina poe nu kamari ayeuna janten emotan lah marurang kali panitia anu bageun bageto mah panontongan ayeuna mah urang homean deui alah baru aku kasabaran dari iman ka pangeran
kurang ibadah omat bisi loba salah di dunia ulah balangan hari tekad ucap katut lampah lah binining sarang biikara raya Ari sakitu kidung bubuk kamal orang dieur balagur nu mata kurang ibadah ari omat bisi loba salah di dunia ulah balangat tekad ucap katut lah orang dia nu balageur bagian koma panutungan ayeuna mah haji deui urang homean deui Allah amin ya Rabbal alamin mugi Gusti danata yungan Gusti kelak awas di mana Mang Ayi aduh Gusti hoyong naon cobi hoyong naon di mana ya hayang wajib alah panitia aya wajib panitia beneran gitu teh kumaha aya hiji cobi sok asongkeun aya yo dek aji Gusti sok pangmukakeun heula pangmukakeun alhamdulillahnya diten ayeuna kasumpinganku kasepuhan urang ieu teh leres Mang Aji aduh Gusti sok atuh jampean heula Allah ada Gusti sok pasikeun heula pasikeun sok eyang Lepat cenah lepat. Iya, kasumpingan teh ieu na tuh jadi Uih deui eta uih deui jeung uih deui. sok we eyang ampun aduh Gusti Ampun. nakumaha amis sing kakak diterei Gusti nu agung nakumaha Teu aya cenah aya bacakeun eyang cenah. Naon kan gedean deui ayeuna ayeuna mah alah tapi hah tanya biar wajib sanes punten pisan pisan eyang ya anu di mana teh ayeuna di mana dilakok cenah Mang Mamat sanes ka dieu teh kinten hayong naon cenah hayong naon nawi ya mah hayang buahan cenah Pak Iman aya karuhun hayang bubuahan biasana teh kopi hidung ieu na aya bubuahan jauh-jauh aduh atuh kopi hidung mbah moal sare atur punten Mbah anu aya ge paling panyangankeun bala-bala sareng panyangankeun bubuahanna panyangankeun atuh bade pizza anu itu di Bunisa bade Ali mesin cadel Ali ada aja Pak Iman anu sang cada kerupuk mie bade kerupuk mie mun eta mah jigana mantap tiga nama eta mah kieu eyang nu sawajarna hocopi hoyong naon eyang hoyong naon samangka aya samangka teu aya eyang samangka mah kumaha dicaringina tebi anu aya eyang hoyong naon hocopi hoyong naon aya eyang teu aya sawo atuh sawo komo sawo kedah ngalah caca musim hoyong naon eyang geus salarasna we atuh cau we bae tah mun cawu eyang cawang eta si kalasan teu aya teh acan lokap oh teh acan
segala eueuh anu mawi gitu dah punten. untung eyang mawa Togone eta. Berarti ini persiapannya ya teh. Persiapan Gusti. Sok Dina ngopi. kitu nama ieu eyang bebakalan geuning nya. Leres. Eta. Pasihan eut. Sok. Keprok heula ibu-ibu kamu ka bapak-bapak lah. Tah. Sok jampe. Alhamdulillah, eyang alhamdulillah ayeuna wisan eta nyesep cuma jaket biar. Leres. Poyong eyang seneng poyong. Puyempuan cenah. Puyempuan. Majar kita seur ketom. Nah kumaha ieu kakak diinum deui. Ala Gusti nu agung. Dugi ka kitu-kituna eta mamang cicit cenah. Leres alah. Sok eyang lebat deui ka kuruman Atuh, we eyang, nya. atuh, Cina atuh, ka kuruman atuh, kana atuh, urang. atuh, eyang, eyang. Urang hiburan we nya ya. Wah. Damang eyang damang. naon ieu aya naon Dayana naon atas. Cekap. doa kalau motor rek menang nyetrika ieu teh Asa teu kinten-kinten eyang teh mah. Leres nya. Di sini di nu hajat eyang atuh. Bakakak aya nya Tah, dinu eta, hajat bagaimana mau Ieu mah di Nuhut RI marek kumaha atuh nyungkeunanya urang teh hese. Apaan ceningan sakieu ge uyuhan. Leres. Mai beh teh nya kuntingan awak kelas paling Mohon, aya. mohon. Kulan. eyang sesa eyang hiji deui kelanya Sok mangga leg eyang leg. Aya paling kita acana aya penyanyi tisim kuring sabaraha kanca acana penyanyi jengkar ka luhur panggung. Urang wangsit heula cenah Akang wangsit Siliwangi urang Ting kapayikeun. ieu para nayaga hatur punten lah pangiringankeun. Hayu urang masih Siliwangi heula. Spesial kalau kama haji ini di Ika Binining hayu di Ararantos sastra semua sabaraha kanca di bangsa kejagutu Malapung. Ya. Hayu Akang wangsit Siliwangi. Hayu Aka. Pantosan. Ayo. Leres mangga. Sar. Taira bawa kasih hadiah. Hadiah dukungan anak. Sar. Desa kita pakai nanti mana senajo. Alah tusang. Wari geus umelar punten pajajaran wawangina sumebar sajagat gaya kumebar Kenal ayeuna putih putur sabar kasatria anu wita ari nyuk galur cacandra Siliwangi kerepanakeun pahlawanan bos ECM atau saya juru bakti perjuangan Mahdi alis tapi ayah tampang Ari Jaya Aman Jepar Siliwangi kerepanakeun Ari kiwari geus kumaha sok hangin atuh putra pajajaran anyar wawangina kalah atur nuhunan sumabar
sagagas rakyat kawetan aku tutur sabar kasatriaan wiwita nyok jeruk kalur cacat hari siliwangi gerepan apa heula Kaca panas sakit zaman gak lupa Tuhan Kemasur pajajaran tempat payung kagungan ayeuna di korangan Pustias mawarisan nyok kalur cacat siliwangi gerepan atas saya alhamdulillah dengan ayeuna sim kuring nyandak artis penyanyi cenah mangaang hangin heula ka dieu heula ka hareup heula aya saha wae ieu aya saha wae aya alhamdulillah mu abdi teh asa heran ieu teh heeh aya saha perjanjian mah pada dipanggil beres tapi alhamdulillah nih ngurunyung nyalira keprok cenanya alhamdulillah dina kitu nama cak dina kitu nama hidung saur si Abah teh mah hidung alhamdulillah hararideung ngan arti nama hidang tadi nama cinta badai mari kita tampilin artis kita tadi nama alhamdulillah kasupingan tak kadang gitu caranya dunungan sim kuring aya Pak Haji Iwan Bayi teh lapor ka bos SDM haturan wilujeng sumping ieu kasabuhan sim kuring geus harokapnya regret mah alhamdulillah alhamdulillah tunggu kager keur nyawer siap hai urang masukeun wae Paiman apa eta tos sponsor urang greg sok jadi sponsor nomor hiji nyawer mah kudu nomor loba hayu hoyong Jayanti bare Jayanti